Anu kaopatnya eta getol jeung tanggung jawab. Kunaon beut kudu getol jeung tanggung jawab? Sabab lalaki kasep teh lain anu hirupna sok males-malesan, hees wae, atawa kabur tina tanggung jawab. Tapi lalaki kasep teh anu daek digawe, tekun jeung boga tanggung jawab kana sagala hal anu dipigawe. Getol jeung tanggung jawab teh nunjukkeun yen maneh teh geus siap nyang hareupan hirup, teu gampang nyerah dina kaayaan keur susah atawa teu gableug duit, tapi tetep daek usaha jeung mikirkeun solusi pikeun ngarobah nasib jadi leuwih hade. Lalaki nu getol jeung tanggung jawab mah jadi panutan keur batur, utamana keur kulawarga jeung lingkungan sabudeureunana. Ku cara kitu, maneh jadi lalaki nu teu ukur kasep di panon jalma, tapi oge dipikanyaah jeung dihormat lantaran integritas jeung komitmen nu dipiboga. Inget coy, kasep teh lain ukur soal penampilan, tapi kumaha maneh bisa dipercaya jeung diandelkeun dina sagala kaayaan. Lalaki anu getol jeung tanggung jawab bakal jadi cahaya caang anu bisa nungtun manehna sorangan jeung jalma-jalma di sakurilingna. Ku kituna, getol jeung tanggung jawab teh jadi kunci supaya kahirupan leuwih lancar, harmonis, jeung pinuh ku kabajaan.